Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha darama, mugia salamina dina ginanjar kawilujengan. Dina dangat ayeuna ibu bade ngabahas bab 2 ngeunaan dongeng. Aya nu tos uning ngadongeng. Naon aya dongeng teh sareng naon wae jenis-jenis dongeng teh. Sareng saneskan tanah hayu urang pada sasarangan dina ieu bab. Salajengna ibu bade ngabahas tujuan pengajaran dongeng. Anu kahiji ngabedakeun rupa-rupa jenis dongeng. Anu kedua nyaritakeun deui si cerita dongeng. Anu katilu manggihan amanat dina cerita dongeng. Sareng nu kaopat ngadongeng kalawan ngestokeun lentong ekspresi jeung paripola anu merenah. Jadi saantosna hidup apal rupa dongeng sareng manggihan amanat. Anu saterusna hidup tiasa midangkeun dongeng kalayan lantong atawa intonasi jeung ekspresi anu merenah. Urang lebet kana definisi atawa wanganan dongeng. Dongeng teh nyaeta wangun sastra heubeul anu nyaritakeun hiji kajadian anu fiksi atawa khayalan anu ngahaja diciptakeun ditepikeun secara turun-tumurun sangkan jadi alat ngahibur sarta nepikeun nasehat anu hade. Jadi namina dongeng mah hayalan sadayana ge nya. Di aya-aya sareng dugi ka ayeuna teu apal saha pangarangna dongeng teh. Teras ieu dongeng teh dicaritakeun secara turun-temurun. Jadi ti nenek moyang urang nepikeun ka ayeuna dongeng teh tetep aya. Gunana naon dongeng teh? Jadi alat penghibur sarta anu hadena mah nepikeun nasehat anu hade. Ya contohna naon? Malin kundang eta ngajarkeun yen urang ulah duraka ka kolot jeung dongeng-dongeng nu sajebana. Nah, tadi atos wangunan ayeuna urang lebat kana ciri-ciri dongeng. Dongeng boga 5 ciri. Nu kahiji nyaeta kaasup kana golongan carita. Namina ge dongeng pasti nyarita, ieu lebetna kana narasi. Anu kadua, aya bagian dongeng anu teu kaharti ku akal. Jadi sebagian besar dongeng teh asupna kana pemohalan. Pemohalan teh teu kaharti ku akal. Ya. Anu katilu ngandung nasehat anu hade keur pientengan jalma rea. Jadi contohna tadi teh ya malin kundang. Nah, jadi cerminan pientengan teh cermin bahwa urang teh ulah nepikeun ka doraka anu jadi indung. Anu kaopat nyebarna secara lisan sarta teu kapaluruh saha nu ngarangna atawa istilahna anonim. Jadi nepikeun ka ayeuna tiba heula nepikeun ka ayeuna namina dongeng teu kapaluruh saha nu ngarangna. Iwal ti ayeuna buku kumpulan dongeng eta mah nu kreatif ngumpulkeun cerita-cerita dongeng. Jadi sanes nu ngarangna eta mah anu inisiatif ngumpulkeun cerita-cerita dongeng. Anu ngarangna mah dugi ka ayeuna ge teu apal saha anu nyiptakeun eta dongeng. Salajengna anu kalima nyaeta sok kapanggih bandingan jeung dongeng di tempat sajen. Contohna nah ieu dongeng Dalem Boncel ieu asalna ti Sunda. Sarua jeung dongeng Malin Kundang ti Sumatera Barat. Ieu sarua keneh nyaritakeun budak anu kacida sombongna kanu jadi indung poekeun ku harta. Jadi alatan harta ku sabab harta ajeuna jadi doraka kanu jadi indung. Lebet kana papasingan dongeng atawa jenis-jenis dongeng. Dongeng teh gaduh genep jenis. Di antawisna aya fabel, farabel, mite, sage atau babad. Teras aya sasakala sareng hiji deui pamuk. Nah, urang lebet ka nu kahiji nyaeta fabel. Fabel teh nyaeta rupa dongeng anu eusina nyaritakeun atawa ngagambarkeun budi pakerti atawa watak jelema anu diibaratkeun kana sasatuan tatangkalan atawa barang. Contoh dongeng fabel nyaeta seperti dongeng kancil, maling bonteng, monyet jeung kuya, si kancil jeung buaya. Buaya teh buaya. Nah, ieu jadi diibaratkeun sato anu bisa ngomong
terus kalakuana siga jelema padahal mah sato. Lebet nu kadua nyata parabel teh nyata dongeng nu asina nyaritakeun carita pikeun ajaran agama, moral atawa kebenaran ku ngagunakeun ibarat atau bandingan. Upama dina fabel dina ngaibaratkeun teh sok ngagunakeun sasatuan tangkalan atawa barang, dina parabel mah ngaibaratkeun teh ngagunakeun jalma nu dianggap mahiwal atawa beda ti batur. Carita nu aya dina parabel loba pikaseurieun tapi ngandung atikan teh pendidikan. Contona dongeng parabel nyata seperti si Kabayan atawa saduran ti nagara sajen seperti Abu Nawas, si Congcorang jeung Nasarudin. Jadi singkat nama parabel mah nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Gitu ya. Anu katilu nyaeta aya mite atawa mitos. Ieu dongeng nyaritakeun makhluk ciciptaan atawa hayalan sabangsaning judi jeung siluman. Contona carita judig pocong jeung sajabana. Seueur nya anu nyaritakeun ngeunaan misteri-misteri anu di aya gitu. Salajengna aya sasakala atawa sok disebut oge legenda nyaeta mangrupa dongeng nu asina nyaritakeun caritana dipercaya ku penduduk setempat. Yen carita eta teh bener-bener kungsi aya atawa asal usul hiji kejadian tempat, barang jeung sasatuan. Conto dongeng Hasakala nyaeta saperti Sasakala Situba Gendit, Tangkuban Parahu, jeung Hasakala Situpa Tenggak, jeung rea-rea deui anu nyaritakeun asal usul hiji tempat. Ieu nu seueur pisan sok dicaritakeun dina jenis-jenis dongeng. Salajengna aya sage atawa babat. Ieu engke patalina sareng semester 2 aya babat dina materi khusus babat dongeng jeung babat. Babat teh bagian tina dongeng tapi beda antawis dongeng sareng babat. Babat nyaeta dongeng nu nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Upamana bae dongeng Pian Santang, babat Cikundul jeung saterusna. Babat teh artina muka lahan anyar. Jadi di bukbak teh dibuka deui lahan anyar. Contona ieu tah aya makam Dalem Cikundul di Cianjur. Biasana ieu nyaritakeun tempat-tempat anu miboga sejarah babat teh. Terakhir atau anu pamungkas aya Pamuk. Pamuk teh artina dongeng anu nyaritakeun kagagahan hiji jalma. Jadi jalma anu boga kasaktian. Contona naon Prabu Siliwangi anu bisa rubah jadi maung. Ieu gambarna ilustrasi Prabu Siliwangi anu mangrupa jadi maung. Anu pamungkas ditutup ku unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng aya 5, hampir sami sareng unsur intrinsik upami dina dongeng upami dina carita pondok atawa dina novel. Nu hiji aya tema, ieu tema teh sanes judulnya tapi nyaritakeun deui eusi dina eta dongeng teh naon. Nu kadua aya tokoh jeung watak, tokohna saha wae jeung watakna kumaha watak teh pasipatan. Nu katilu alurna maju, mundur atawa campuran. Anu kaopat aya latarna tempatna di mana, waktuna iraha, jeung kaayaanana kumaha atawa suasanana kumaha. Anu terakhir aya amanat. Nah ieu anu kacida pentingna pisan dina dongeng teh nyaeta amanat nu hade. Naon si amanat nu aya dina eta dongeng teh? Pasti unggal dongeng ge miboga amanatna masing-masing. Tiasa dipaluruh dina bacaan dongeng nu kapendak ku masing-masing. Nah, cekap sakitu wae padaran ngeunaan dongeng ti ibu anu kina ngartos mangga diteruskeun kana WA atawa dina forum Google Classroom kanggo langkung jelasan deui.
Hidup tiasa muka tina Google atau baca-baca tina LKS atau kedua LKS kanggo materi ngeunaan dongeng. Insyaallah minggu poin petepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.